jenuh atuh terus-terusan mah asuplah ka di haul bilu haul ceurik nyana subuh aya di dieu teh jelema jangkung kasep pohara teh terus kabelah dia nih milu ngaji ngan nyana ngajina lantaran orang Korea butuh penerjemah jadi nyana ngaji di mobil aya nu nerjemahkeunana nerjemahkeunna minta duit dipecat ku nyana urusan maksudnya anda jadi tahaju bae terjemahkeun Gusia ulah sok yang dibayar engke ku aing sia yang naon dibere boga kena pabrik ku ari masih pabrik mau lebih jahatkeun ku kula kitulah salah seorang mualaf turunan Korea ngarasa jenuh lantaran dipenta teh barang asup ka dia tiis jana dipenta henteu meren teu Bismillahirrahmanirrahim. Wal janin Yahudi wal Nasrani lan udai janin kang bangsa Yahudi wal Nasrani lan al Nasrani wadaya janin kang bangsa Nasrani gila dan ucapakan nopalapat kaum muslimin yaiku kaya janin kang muslim gila lan dan ucapakan opalapat hararun yaiku kasia-sia wal asahulan adaya kala sagurratuni kugurah abid sawiji gurradun iku gurah kasulusi gurrati muslimin kaya sepertelune abid kang muslim warabi kulan dawi kaula usukimati umihi ku seperpuluh rega mbok kaya rauki kiaumal jinayah ding dalam dina jinayah wakila dan ucapakeun al-ijhadi li sayyidiha yaiku ing dalam dina nibaakeun kedua sayyide iya wa in kanat mabdu'atan maka lamun ana ya ummi nimma qatu wa taniku kang den tugal wal janinu salimun lan utawi widungan ana iku kang salamet kuimat maka den rega-rega ya salimatan ingkang salamet bilaso ing dalam munggu kaulas wa tamilu lagilatu bilazari lananggu usyukimanti umi ala kiladu sobo asobahe ilazhari ing dalam mungguh kaul azhar ing dalam mungguh kaul azhar para
jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah urang dina poe Minggu ieu memasuki hari ke-9 Muharram nu disebut Yaumut Tasu'a. Kulantaran minggu kamari geus dibejaan atuh alhamdulillah tukang uduk beak kabeh nandakeun bahwa jamaah parwasa. Nu jelas nu geus karolot mah beureunanan alhamdulillah boga rarasaan bereunnyana bakal moal kapanggih deui jeung Muharram taun hareup. Siap-siap nyana geus neuleuan tempat berbaring untuk selama-lamana. Deres mun boga pikiran kos kitu mah nu ngomong kitu haju terus bae nonton TV eta gedebul ngaranna. Bohong. Bila mana mempersiapkan diri yang ke akhirat moal daek nonton TV, moal daek ngeredit, moal daek maksiat. Sebab nyana inget bakal tereh jasa. Urang maguari teh nu mantak daek maksiat asa kebal keneh di dunia. Tenang-tenang we padahal kuari loba jasa nu maot ngadadak. Nu maot ngadadak kamari dicelongokeun diuk we kebal diuk. Ditoel jak kebal teuing diukna. Horeng mau. Mun dihitungan geus loba jasa jamaah urang di dieu aktif minggu dalam rangka kunjungan tugas ka Jambi. Di Jambi maot Pak Haji Sudiro. Kurang bacakeun Fatihah keur anjeunna mudah-mudahan dihampura sakabeh dosana. Ditempatkeun dina rahmat Allah, caangkeun dilegakeun kuburanana bi barakati ummil Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Urang ngalanjutkeun materi pengajian urang tentang mal jidayat patali jeung janin. Janin eta orok nu aya di jero beuteung ngaranna janit. Ieu lamun dirusak dibunuh, cara ngabunuhna dengan obat misalnya atau indungna dising-sieunan datang ka nyana stres kaluarlah orokna atau ditenggelan indungna otomatis berontak anakna keluar pae na ieu nu nganiaya kena sanksi cek agama. Di dunia persidangan komo di negara Indonesia mah lantaran lain negara Islam teu aya hiji undang-undang mengarah karena persangsian janin tersebut
maka can selesai berarti di dunia ke diselesaikan di akhirat. Seluruh perkara-perkara anu can selesai di dunia ke di akhirat diselesaikan nana di Rabbul Jalil. Masya Allah, taksin hararade hutang putang can selesai ke di akhirat diselesaikan nana. Nyabok ninju ngarengkas baheula keur ngora can anggeus datang ka kuar di akhirat ke diselesaikan. Urang kungsi nampiling jelema ieu asa gagah asa menang ke di akhirat anu bakal diproses adil-adilna jeung sajujur-jujur. Masya Allah, urusan salat mah jeung Gusti Allah tama babari lantaran Gusti Allah mah pangeran. Kurang-kurang 2-3-4 malah salat teh minta bae ka Allah Gusti, ja Gusti mah pangeran mana tanda barahan Gusti atuh. Kakurangan salat abdi ampura bae lamun Gusti, lamun teu ngampura ka abdi, abdi kurang salat lah sapira 5 genep 7. Aju kurang abdi ku Gusti teu diampura atuh Gusti pelit, berarti embungeun Allah disebut pelit. Malaikat kasorgakeun daripada aing disebut pelit mah. Tuh babari jeung Allah mah babari. Geus kasorga-sorgakeun mah habaq. Cek malaikat teh paneza Allah tuh jamaah sempit ya surga aing melga. Ui mantap. Kan ngeunaheun da jeung Allah. Tapi urusan jeung manusia mah teu bisa gitu. Gusti ampura bae abdi baheula boga hutang ka saha ka Ki Zaid atuh aing mah ngampura Zaidna tuh. Coba ngampura teu. Panggil Zaid ampura bae hampura. Gua aing jadi teangan ke di dunia. Saya kira panggih na jasa telepon melbok melulu malah lakona aing nek datang ke paeh aing bayar aduh pan gua aing mah amal goreng aing kasiakeun kabeh nyulok gitu bae aing mah geus kitu bae pokona masyaallah. Atawa amal bagus nanti kecopot taneta urang waduh rugi jasa, rugi nuantak loba jelema anu muflis teteter amal bagus tadi dunia nu salat na rajin, puasa na rajin, maca Quran na rajin, dihijikeun jadi amal soleh. Horeng boga kazoliman jeung batur jeung Ki Zaid di sidang di akhirat dicopot kabeh amal bagus, bahkan gorengna diteumbeuhkeun ka nyana. Dekuah deui ya neraka tah ieu mentak sigadeun mentak urang ngaji ge abeh urang nyaho mantak adu henteu ngaji embung nyaho kunaon emang lah geus nyaho mah kabet cek geuna segala haram itu haram ya haram mumpung teu nyaho aing mah pokona mah kuari eta beloon deui teh jelema. Iya padahal syariat orang supaya nyaho muamalah orang muasyarah orang jeung Allah jeung makhluk hablum minallah hablum minannas. Itu dimaksud supaya di dunia hasanah, di akhirat hasanah. Patali jeung jani kamari lamun aya jelema nganiaya hiji awewe nu keur hamil kemudian keluar orokna pae wajib kudu mayar guru eta kamari geus dicaritakeun abidun wa amatun mumayyizun salimun min aibi nabiin nu salamat tina cacat. Ieu mun aya abid bayar ku abid. Abidna cara di Indonesia bayar ku harga abid.
abidna mumayyin tersalimun salamat minaibin mabin, maka diperkirakan abid model kos kitu hargana sekitar 100 juta. Udah dampak gagah naon bae bisa nya nama kita nyupir bisa, kita macul bisa, kita ngenekan komo ngenekan mah bahkan awakna apa ganjalnya nama siap baik hebat tuh Pak Habib. Kita gitu nungguan warung cincin mana pan aja lu mah tidak nungguan warung teu betah urang leuleuh gitu teh. Ai cincungnya nama aya nu balanja sibet, bahasa sibet itu bahasa Korea itu. Sibetnya nama cincung sibet nu balanja atuh nya nama ngagantung-gantungkeun kurupuk malah anu leuwih mah di dahar punya sibet di tengaran kos gitu geus bakal di sisi digigit dibersihan disapuan tangeun jasa neuleuh layan model kos gitu. Kos tukang bas teh lamun kadelna sibet urang ge ngeunaheun neuleuhna masyaallah resep ieu mah tukang bas kedeung-kedeungih ki kotrek ragajina nang meulikeun urang dikiki ledek iraha majuna yes. Menang datang ke jam 2 nyin gagang rimbas ya jasa tukang bas masyaallah ngeluk bae urut-urutanana disebut tatalna baheula mah tukang bas teh disapukeun dikumpulkeun dideulung isukan datang kadinya teh geus rapih tukang bas baheula mah kos kitu nu kasaktian ku urang ngeunaheun urang nu boga imahna kuari datang 9:30 kas ngojek heula ngopi nyana sajam 10:30 digawe aju azan bae dahar nyana aju tas dahar ngarokok 3 amboh udah kira digawe nih si budak terus ngarokok gawe deh azan asar Masya Allah jadi nyana nu digawe nu boga iman nu loksun loksun nu boga iman diteruskan salah kayak hitung-hitungan anang jadi akhirat tenang baik sih nyana nyoceng waktu nuku urang geus dibayar waktu dasa poe dengan perhitungan mulai jam 8 eureun jam 5 aju kujana dipakai api lain atung ge gaya hitung-hitungan bawa urang ka sorga ku sebab eta ieu tuh ulah bingung gak aja nya hidayat mah ayo bae terus anunya urang kurang peti bagus ibadah urang da aya tukang bas badal gitu dicokot ku urang ayo sia kan ngeunaheun tah aduh tapi loksun mah loksun bae tetap sada jadi cokot ge Masya Allah iya di akhir zaman mah korupsi teh geus pejabat korupsi kabeh eueuh nun teu korupsi bahasa kos kitu aya hiji dua batu kadeuleu kabeh nu digawe di pabrik nu digawe tukang bas baheula mah sasapu tak sadeukes eureunan bae sok aju dibeuleum ngeleput dan boga imah peuting kadinya teh betah kuliwa kuayu mapa solengkrah bahkan nyana digawe ge isukna neangan ragaji ragaji aing ka mana ragaji aku sia tuh lain dicokot atuh lain di gitu ampihan teh ta ieu di akhir zaman model kos kari masyaallah kasih betah aya sibet teuing deui maling tungtung ya Allah ya Rabbi kayak kuari dek jaritakeun janin nu dianiayangan janina Yahudi janin Nasrani urang ambalaya janin Yahudi janin Nasrani dunia dibagi 5 benua Yahudi masa eutik nempel di Palestina lah
letik jeung saeutik. Baheula kanjeng Nabi dakwah di Madinah Yahudi aya. Terakhir sekali Yahudi keluar di Madinah ialah anu cicing di Madinah nu lumpat ka Timur Tengah, di ditu nu lumpat ka Mesir, lumpat ka gitu naon ngaranna Irak, Turki, aya nu ka Eropa, aya nu ka Amerika, Yahudi. Nah didinya nyana nungtut hayang boga negara teu boga negaranya nama wari nungtut hayang boga negara maksa sababaraha kali baheula mah termasuk jajahan Turki teu memberikan untuk dibere sabaraha dolar bae ge real teu daekeun. Setelah kitu kabelah dieuna maka direferensinya nanti teh cicing didinya akhirnya ngaku datang ke kuari letik tapi nyana bisa gagah jeung kuat persekokolan jeung persekutuan jeung Amerika terus bae nagarana letik tapi dunia kabeh geus dikuasai ku Yahudi. Urang kuari ge emang teu dikuasai ku Yahudi atuh Yahudi nu boga duit sadunya pang luar biasana George Soros Yahudi anu urang bangga asup ka Indonesia waktu memeh reformasi teh kudaon jadi bangga nyana teh bangun mere ka urang mere gitu pinjaman horenganan negeri per detik ieu urang muasik keneh terus bae ieu urang Malaysia kabeh ASEAN nah eta teh kabeh main terus kuari ngabangun aya misi Yahudinisasi Kristenisasi terus bae. Waduh bakal maruncul gereja-gereja ke di urang nu ngabangun masjid mah aya nu teu anggeus lantaran nu sugihna kurang peduli, nu susah geus teu mikiran masjid teu anggeus na bengkeng tanahna dipermasalahkeun nyana mah ngabangunan terus bae bakal maruncul terus lain lalagaan bakal ngeplak ka ditu sumarekon eta teh di jerona bakal pikumahaeun ikeur carita Yahudi Nasrani ambala yang malah pamimpin Jakarta guys Yahudi deuk kuat. Namun kejadian ke dilantik berarti kiai di bawah telunjuk Yahudi Ustadz Jakarta deuk kumaha Ahok CS ya mantap ge Masya Allah orang kamari memperjuangkan teh lain ku bagus-bagus amat Prabowo teh lain ya sarua bae bakal ngalaksanakeun nama demokrasi cuman lamun menang Ahok nyana berarti ninggalkeun gubernur nu jadi menang gitu Jokowi Ahok kan wakil nah, memperjuangkan eta doang supaya Ahok ulah jadi gubernur keun bae Jokowi jadi gubernur lain gitu pan Pak Haji nyolok Jokowi jadi bere duit 50.000 ya Allah anu bere 100.000 aya nukup tiung dan lain-lain sebagainya ya masalah baik bayangan terjadilah kuari seperti kieu koski kuari Jakarta dipimpin ku Yahudi tidak menutup kemungkinan ke kadieu ka Tangerang bupatina Yahudi terus ka Serang Rengkas terus dari itu aja keluarga ada karuade mantap persiapkan calon-calon nah tu ulah datang ke Yahudi nu naik koskilah kejadian judi laluhur geus teu bareres teu bisa diatur DPR teh degieun DPR tandingan engke mah meureun aya presiden tandingan atuh nagara belah dua bae ku sia ieu geus kos kitu urang neuleuh para penggede urang seperti kitu
urang masa pira urang rakyat lah neleukeunnya nadangan kesal doang kesel lamun baheula cak Gus Dur DPR TTK ku ari mah diturunkeun PAUD Masyaallah karim urang hirup di zaman akhir mantak salametkeun diri urang ulah kabawa sakaba-kaba sing hade iman keyakinan di akhir masa sagilekna cek Kangjeng Nabi isuk-isuk iman kene sore iman coplok sore iman isuk-isuk iman bakal coplok beuh pohara sahabat kenanya kok pohara amat lantaran fitnah nangis lain di luar arah asup ka imah sahabat kayak gede arah asup ka imah kumaha maksud fitnah teh arah asup ka imah ku ari ka hati ku urang informasi Amerika, Prancis, Jerman, Inggris, Belanda, Arab arah asup ka imah urang lamun ningali televisi ti isuk data ga isuk deui poho dahar poho ngising-ngising aja bila perlu ngising di hareupeun TV ngising hees di hareupeun TV dahar geus puguh komo ku ari internet loba jasa ku ari nu ngagu berguru di internet berguru geus puguh politik berguru ekonomi berguru ngaji ku ari mah di internet aya nu ngaji istiqomah we di internet masih kedeh di maaf lah syariat mah artina fikih geus berguru tauhid berguruna di televisi atau di internet kabelah itu na torikoh teh ngaguruna di internet Masya Allah jadinya na boga guru Syekh Google ya Allah ya Rabbi wah di akhir zaman akibat dadu teh jauh arah totorekatan Masya Allah aya nu hakekatan Gusti Allah batak si ade kaliru ya di akhir zaman mana dukun mana kiai akur bae ja dukun kos kiai kos dukun akur bae lantaran loba nulalagan tadina nulain polisi pupolisian nulain abrian ai baheula pan baju polisi baju abri itu bisa dijual sembarangan kuari mah baju abri atuh diembrakeun nulain abri atuh make pakaian abri akibatna bisa disalahgunakeun nulain polisi meunang make polisi akibatna disalahgunakeun bongan dijual di akhirnya jelema keur naik motornya nyetok motor teh bana suratnya cokot gojara dar sugan teh mah dareng polisi gadungan lain ini dua pada takos gitunya disalahgunakeun taruh lagi kiai mah disalahgunakeun ada masalah malah nangkepnya malah yang nangkep udah ngeriung mah saya aja nah kiainya iya nggak apa-apa dah jadi kan orang babacana badudak badiduwe kajen geus gorenganan waduh bandar koprok Masya Allah ngaku jadi kiai masalah guys apa jarugi dagang sakit gitu dong paling berkat doang sama tapi pan lamun geus ngaku polisi nangkep di jalan dibawa teu puguh ka mana na abri dan lain sebagainya ieu kasus-kasus kitu pan pohara Kayla kuarima geus para salametkeun diri urang ngaji nu bagus perbaiki salat urang teh kaler kidul ngetan ngolon nungguan ajal datang teu kagok teu kumaha atuh geus bae cabut bae balik keur kagok jasa urang ieu bisnis ieu tinggal 2 poe deui transaksi balik cek malaikat Israil itu alah geus ya balik aya nu kawin 2 poe deui deuk jandung balik atuh saminggu bae bete bisa cek malaikat Israil saminggu geus balik kagok karena keur kagok ya Allah tan mantak puas urang maot geus ngalaksanakeun perintah Allah salat rapi puasa rapi zakat rapi haji geus tur rapi geus perintah Allah sakitu ketika orang dicabut nyawa teh geus puas atuh bangga bae Gusti jang geus urusan narima jeung teu nama atuh teh urusan Gusti
abdi mangan geus ngalaksanakeun parentah Gusti bae ngan mah nya atuh datang ka duti teu ditarima mah asa kamalinaan amat Gusti ngomong gitu nya ka pangeran da geus atuh ke situ geus ditarima bae tapi cenah sia teu khusu walatu urusan khusu ngaranna ge hese Gusti teh mah nu penting mah tarang harideung teh deuleu tah jahe nya sia ieu sujud tadi badug-badugeun campur-campur aduh ya Allah ya Karim jalinal yahudi awin nasrani gilaka muslimin cek segala kos janin muslim dina pada bayar gurah aya wewe ngaranna Agustina. Waduh, Agustina mah frekuensi Agustina. Orenganan mariana agamana Yahudi atau Kristen sarua Yahudi jeung Kristen teh kos kitu keneh. Artina gerakanana mah akur beda seetik. Kadang-kadang okos nu bersetru dina agama beda kitab Yahudi mah Taurat ya Nasrani mah Injil tapi muharrab kabeh ge tahrif geus teu balener mun nya ge Yahudi nyekelan Taurat pan dina kitab Taurat teh titah ngimankeun ka Allah percaya ka Allah aya syariat jeung dituduhkeun dina kitab Taurat bakal aya nabi dan selanjutnya itu kan dina Injil mun nya ge nyekelan Injil nu asli dijelaskeun ya'ti min ba'dismuhu Ahmad bakal datang engke Nabi Ahmad geuning henteu berarti tahrif dia loba kuari nu nyarekelan kitab Injil nu maca Injil asli haju arasup Islam lain lalaga kuari teh di satu sisi mah Amerika keur nyerangan negara-negara Islam di sisi lain mah di nagarana loba nu arasup Islam ieu keanehan teh sok tara rimbul bae Masya Allah Karim di Inggris teh kapan sekutu Amerika di satu sisi mah manehanana teh keur kitu meakeun kekuatan Islam negara teh digempuran di sisi lain di negarana ribuan warasub Islam eta teh urang teh rahasia Allah Subhanahu wa taala masyaallah Karim timiti lebidai dibunuh karena asup Islam kebelah dieuna atuh baheula kitu Muhammad Ali suntik Parkinson lantaran nyana istimewa jasa bahkan siap dek jadi presiden jahat orang Amerika dipayahan manteu ngan kos robot suntik tuh kebelah dieuna terus kitu Michael Jackson tat bunuh kararitu di Amerika jahat asal geus kadeuleu asup Islam jeung bakal ngembangkeun Islam dibunuh bae teu saha komo eta deui di nagarana atuh di luar negara ge dibunuh bae masyaallah kan kekuatan Islam terletak pada mujahid fisabilillah di mana aya gerakan perang mujahidin fisabilillah aya bae hese urang nyaritakeunana jalan mana boro-boro di negara tetangga di Irak mujahidin aya di Iran mujahidin aya di Mesir mujahidin aya Suriah mujahidin aya Amerika kan intelna luar biasa kok ieu mujahid aya bae jeung teu beak-beak bahkan dituna Talibana terus-terusan digempuran muncul jeung kuat lain lalaga Masya Allah Afghanistan terus dibekot muncul terus mujahid boro di negara itu poso terjadi mujahidin aya di poso aneh datang ke gue ada bingung luar biasa jing hese di perangan anak hiji berarti kudu di perangan ke umat Islam
nyeun lah nyana ngadidik ISIS. Aku ISIS mah tuh kuari puluhan mujahid nu hebat teh maot. Kuari geus ngerembet, geus puguh kitu di Irak, geus puguh naik ke Suriah, terus ka Yaman. Kuari ISIS di Indonesia ge ISIS teh aya. Gila tah keistimewaan jeung kehebatan Amerika teh seperti kitu di Indonesia bae ge ISIS teh geus aya. Deko wah coba. Ayo. Maksudnya ISIS nu mana ieu Kiai? ISIS nu aya di Indonesia mah istri santri. ISIS beneran aya. Tah itu Amerika asal geus nyebarkeun bae kos kitu. Eta keur carita urang sangat khawatir, tapi atuh aya nu bogana ieu Gusti Allah nyanggakeun we sadaya-daya ka Gusti Allah. Ngan tetep ai besi mah asah. Besi kuari nu boga besi asah, nu boga gitu naon ngaranna cimande asah ulah kekerpekan bepuguh. Pake perang coba kuari. Anu boga bangsa gitu naon ngaranna kalong wewe, permainan kalong wewe aya eta. Asah ya cimacan bangsa nu karitas besi ke surutul tapi di Indonesia sih teh bangis pohara. Maksudnya sanajan bupati lagi geus tenang-tenang bae nya mah. Kumaha tenang mun perang teh di ayo diteruskeun bae rakyat kena terus bae pararaya Allah susu. Kuloba-lobana di urang. Rumpa. Geus mimiti ayeuna Cikupa perang siap perang. Beak Cikupa bojong. Beak Blaraja. Jadi Tangerang bae kan di luar negeri bapak saya etik jelema. Saeutik di Arab bae urang neuli jelema sakitu-sakitu bae. Di Arab sakitu-sakitu bae teh urang ai ka Arab teh. Tapi kan di Indonesia mah Masya Allah satahun bae urang teu nyaba ka Cikupa. Waduh. Budak amal leutik nyaho tuyul nyaho budak jelema. Ih loba jasa. Takos gitulah Yahudi daya kercarita wal janinul Yahudi wayawe ngaranna Gustina dianiaya ternyata warenganan Yahudi atawa Nasrani Kristen taeta teh kumaha mun aya jelema menganiaya awewe beragama Yahudi atawa Nasrani efek tidak penganiayaan janin keluar gila kaum muslimin sarua kos jelema muslim baik dina pada wajib bayar gurro wagila cek sagal mahwa hadarun eta mah tersia-sia teu kudu kena sanksina naon ja eta mah memang agamana ge di luar muslim ieu wala sauguratun nurutkeun cekala sama guratun kudu bayar gurrah kasolusi gurratu muslimin seperti lu gurrah jelema muslim bae waraqiku usruki mati umi yaumal jinayai abid eta 1/10 harga indungna yaumal jinayati dina poean jinayat aya awewe amat kemudian dianiaya barang dianiaya indungna barajal arok berarti arok nate rokik karena janin rokik iya mah 1/10 harga indungna sabaraha ternyata indungna teh harga nate ieu teh kan saukur 10 juta lamun 10 juta bagi 10 berarti 1 juta 1/10 harga indungna rokik murah wagila cek sagal mari jadi li sayyidiha eta mah dipasrahkeun dina poean dibakeun ka sayyidna
waktu keur nibakeun ka Sayyidna beli sabara ulah harga kuari lantaran meureun 10 tahun ka tukang mah dibelina ku Sayyidna tetep bisa harga 50 juta kuari mah turun satege sewe tanagaan harga kuari mangan sakadar 10 atau 20 juta nah ieu cek sakal mah waktu keur dipasrahkeun ka Sayyid umur sabaraha harga sabaraha hargana 50 juta bagi 10 sabaraha 50 juta bagi 10 sabaraha bener tante si eta saya mah mang bangun teu bisa ngitung teh mun bisa ngitung sarugi sia dagang bangun rugi melulu ge eta teh akibat teu bisa ngitung sabaraha duit ya hargana sabaraha duit ente mah dagang gitu kan oh iya hargana 50.000 nu bener ya tawar-tawar nggak jadi 50.000 nah, duitnya 100.000-an dikembalian kunyana 70.000 ayo sih dagang gitu bayar mal kebal apa rarang sadat mal kebal rarang sadat tuh ya seperti harga ya oh ya harga teh 10.000 mereknya 50.000 dikembalian 25.000 dikembalian lain 25.000 harga 10.000 jadi berarti 45.000 untung 5.000 nya nah dagang sih kos gitu tetep rugi kayak datang dari ke kiai waalaikumsalam dagang ambruk cenah kiai atuh mereka lain salah manajemen lain salah kiai atuh salah jana balanja 10.000 duit 50.000-an dikembalian 45.000 ayo sia mal kebal dah ngajual 5 ujianana ayo bagus papan lain gitu berarti hargana oh iya harga 50.000 merek duit 100.000 kan dah kembalian 10.000 beres aduh korupsi saetik giliran nu boga apa dia kembali nasek oh lupa saya tuh emang ngarah gitu udah doang ya nama mun teu ditegor batu terus bae Masya Allah jadi beda ongkos urang boga angkot kendaraan nu kurang dipakai bisnis wajib per tahun teh kudu di zakatan berikut barangna beda jeung mobil pakaian pribadi unsur-unsur bisnis teh kudu di zakatan truk mah mutlak tapi jamual aya jelema nu boga kendaraan pribadi truk balaya aing mah ieu mah resep jasa moal dipake narik ieu truk pake pribadi bae ka mana ge make truk bae jangan ondangan ge make truk aduh tawa budak kudu dikagrogolkeun teman moal aya tuh jelema make kendaraan truk jadi truk mah jelas jang usaha wajib di zakatan angkot moal aya jelema nu boga mobil pribadi angkot 08 tapi ieu mah jang pakaian pribadi bae teu dipake narik ka mana ge make 08 bae ka Jakarta ka mana ge 08 bae manehanana teu resep jadi make angkot teh resep moal aya jelema berpikiran seperti kitu mata kancul-anculan gayang boga kelas ieu cenah duh geus kabet jasa ieu usaha yang geura boga bae emang kunaon kitu yang meuli kijang cek cenah teh jadi naik mobil angkot bae ka mana teu betah kos kitu pan rata-rata anu jelema mah ieu sia duduk sukan teh ieu usaha kunaon teh aing kakarek boga motor doang minimal hayang boga losbak lah heulanan tuh naik nya ti losbak hayang boga Avanza ti Avanza hayang boga kijang kitu bae ta dunia mah eueuh nu kieu aing geus karesel ya sugih tiba heula aing naik Maybach naik Lexus beladirna naik kijang aing kuari mah aya geus naik angkot lah geus aing mah sapopoe naik angkot teh saha jelemana saha pi jelemaeunana nu geus kitu bubu ancul-anculan ge aya ngeunah eta rese geus mentek lamun aya jelema
geus apeng-apengan ngaler kidul usaha dan jecet bae mondok beuh tah malaikat tah jelema lain jelema tah mah anu geus pengalaman ngaler ngidul ngetan ngulon dan lain sebagainya haji manehanana kesempatan loba ngora kene tapi daek mondok lain jelema tah malaikat tah campur jurig tah mah cara ka jelema pugu nu masantren ge hayang geura eureun ieu masantren ge hayang geura eureun teu eureun sote jara teh teh ku sabab harese ka kaler ka kidul bae jadi masantren nu normal kuali teh nu masantren salapi mah nu normal ulah dipake kahasud ulah ieu pasantren modern hararasud bae ka pasantren salap teu nyahoun jerona hayu terus ya kembangkeun ka modernan sia datang ke paeh ke kadeu ke dijerokeun kuburan sia nyekelan modern maksudnya kumaha atupan nyekelan modern ge anu dibaca nama kitab salapi awas sia ditundung sia memodernan datang ke haju liwat nyana nyacat-nyacat salapi apa nu dibaca aja di kitab di kesakolahan modern teh sapina nu dibaca teh takrib nu dibaca teh patul muid atuh pada eta teh kitab salapi sia ku galedeg sia ku doa kiai-kiai eta emang kumaha gitu ayo bae kembangkeun dia pasantren salapi mah sa Indonesia teh ieu teh geus teu kudu dipundur-pundurkeun mundur sorangan teu kudu dihasudan teu kudu sorangan ge okos Muhammadiyah jeung ahli sunnah ngabidah-bidah marhaba cek ulama salah tah Muhammadiyah antepkeun ulah di bidah-bidah pareum sorangan pareum atuh ku anu karolot geus paraeh nu ngorakan teu rek marhaba atuh otomatis pareum bejakeun ka Muhammadiyah ulah galak teuing marhaba mah pareum sorangan kitu mantap kula mah aya nu ngadu marhaba ya bodoh ahli sunnah na bodoh ahli ulah dilayanan menang sia Muhammadiyah menang kajian ku kumaha ge kege pareum emang kumaha aing bae ieu geus kolot ieu marhaba anak aing teu bisa marhaba geus kege pareum di lembur aya nu geus teu marhaba geus teu marhaba teu naon padahal mah ahli sunnah wal jamaah pareum sorangan bejakeun ka Muhammadiyah ka ditu ka mana tah di dinya tah di lain tuh di ditu tuh diputat onam teh malah wujud kal Adam diputat mah anggap eueuh tah diputat mah sapira 2 ese Tegal Kunir kabar itu nasetik naon teh belah itu Tegal Kunir teh tah naon ka ditu mah sekolahan teh tah eta dinya bejakeun itu menang gitu sia menang geus ulah dua hese-hese ieu pasantren salap Waalaikumsalam di mana ya abdi teh anu anak naon rek masantrenkeun anak deudeureuss ya alhamdulillah anak boga sabaraha 3 kiai hiji alhamdulillah pinter geus jadi sarjana nu hiji di alhamdulillah beasiswa deh ya nu hiji mah belah jasa ieu lah sekolah mondok bae lah hayo sia geus nu belet ka dia-diekeun ka bae geus normal tapi di hasudan mah heran pasantren modern kayak kieu dia tuh urusan ketegasan mah emang pasantren salabat tiba heula sebab nyekelanana nyekelan keaslian nya nama pan isuk-isuk cau sore-sore au ugu pasantren salap ge asal geus kena Golkar bae atuh geussan wassalam warahmatullahi wabarakatuh selamat tinggal ka kiaian asal geus asup Golkar bae geus wassalam deuleu kumaha sia ge aing lain lalagaan ieu lain lalagaan deuleu di kaler di kidul asal geus asup Golkar geus majelis tinggal majelis geussan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat tinggal selama-lamanya budak kos deu kepaeh bae tapi aya sih anu aju mikir aing sugih henteu asup ka Golkar santri arareueuh masyarakat embung ngadengekeun aing lah berarti aing salah ya Gusti abdi rek tobat ka Gusti salah berarti abdi cicing di Golkar pindah abdi ke PDI lah kiai goblok tolol oplok bebe jantai di tobat mah ya ulah aju asup-asupna Masya Allah terus ya digadil bisa sih ya
deres tak kiai anu haju sadar mah mesti abdi dirasakeun ku abdi hiji kekhusuan khusu moal aya tek ceuli kiai Golkar khusu tek ceuli sa anjing moal ku aing dijamin moal khusu ge ca sombong amat ge aing mah jadi jelema sombong heula ku ari dulu khusu mah dia kadeuleuh emang kumaha gitu emang khusu teu kadeuleuh dia khusu teh zahir cak nu bisa mah cak urang nu teu bisa khusu teh batin cak nu bisa batu zahir kos kitu mah di kelas jana mah khusu teh zahir mantak kanyarahoan ge mantak Imam Ahmad bunga mamun ka Imam Ghazali teh zahir cak Imam Ahmad mah beja Imam Ghazali ka mana mah batur mah makmum tapi adi sorangan teu panggil Ahmad batur ngamamum kakak kasih Aisyah ente malah kunaon atuh sia bangun teu saluyu hirup teh jeung dulur teh ente mah hampura bae lain hampura-hampura kunaon gitu hatena kakak getihan mah getihan panggil Ghazali enak di sia lain bunga mamum orang cenah teh sia getihan Masya Allah langsung sujud ka hampura mah hampura bener adik kula kayak gitu guna kula keur salat ijtihad haid ka babawa ka jero salat jadi nyana keur ijtihad masalah haid jadi nyana keur nyieun masalah haid teh pan getih ka babawa tah ka jero salat waduh berarti tah di makomnya nama zahir atuh kos kitu teh ya Allah ya urang ge sebenarnya atuh katara jelema teh katara iku ahlina mah katara asal jelema set bae ka dieu bangun kudu kikiran bae terus ka dieu kesangan panas berarti kan nyahoan kan urang atuh kayawan gampang teh kajian ku mah ge sia hareudang ya nyahoan bae nyahoan jadi kadeuleuh ku aing kabelah dieuna jelema ngalentuk basa sia keur beuting mentes daon emang mantes daun emang kan nyawan kan saya tunduk kan nyawan berarti lain nyawan itu kadeuleuh sekolah ucing nundutan nyawan kan kurang lamun jelema pungpla pengple rapi rapi lah bajuna rapi dan lain-lain sebagainya rapi berarti balik gitu balik ka kolot nakeun gitu tuh kajarahoan tuh kabeh tuh zahir geus karar itu teh zahir tak kabelah dieuna asal kadeuleuh ku urang silana diukna ku batur teu kajawan nyaho berarti kabelah dieuna salatna dan lain kajahoan di makomna mantap jelema asal ka Golkar unusu wah cenah sombong siapa sok gitu bae sih ka aing teh teu percaya teh sebabna bensin jadi cenah teu didahar jadi majelis sarua ka babawa salat teu bisa dinolkeun tobat kuduna hampura Gusti lamun bisa tobat balik deui coba mentek kula nanya bae itu sih tobat aku mah beuleum pondokna tegas abah mah kos gitu ban kurang lain pondok teh kos itu mah lain pondok teh mah urang mah hook bae beuleum teh hartina lainna naon singnyaan nggak nol kenana ka Allah mah hese tobat hampura Gusti abdi teh lah kulasaran geus teu kapake ieu di Golkar tobat aya tobat sih geus teu kapake mun nyaan tobat tinu kos karar itu lain Golkar bae ya PDI itu lo geus urang mengasingkan diri ka Allah ilmu aya di nyana tinggal eta hijabna doa yes ka Allah bae saminggu 2 minggu pastikan lamun deuk berangkat ka Allah neangan batur nu ka Allah ai kitu mah kan di Golkar babaturanna jeung jelema Golkar sabatur pan cak Imam Ghazali kotok ngahijina jeung kotok deui bebek ngahiji jeung bebek deui embe ngahiji jeung embe deui tilok aya kotok ngahiji jeung manuk tilok aya hiji waktu aya manuk ngahiji teh jeung kotok ditanya ku embe manuk sia kok kahijian jeung kotok mah kunaon geus teu bisa hiber cekeuna teh batur aing pantes embe ge kieu kahardi ku aing orang mantek sia babaregan jeung kotok geus teu bisa hiber aing sabatur atuh aing
jadi siapa lamun bisa berbatu ngapa kain ge aya pejabat ngahiji jeung kiai eta ruruntuk korupsi ngan durus kene jangan teu jeung gajah diliak jeung gajah mah. Nah, eta orang bahasa ahli filsafat lain lalagaan kaharti jasa kan sok kiai kuari jadi aya dimui teu daekeun ngahiji jeung kiai biasa jeung itu bae heran eta masya Allah kiai modern aneh tidak kahiji jeung kiai salap bebas jeung sasaha bae ge di kiai salap boro-boro jeung kiai modern boro-boro jeung ustad jeung jurig jeung ngahiji kiai salap mah jeung kuntil anak ge terus bae halang kiai salap ya tuh sabae bebas-bebasan bae sebab naon kiai salap zahirna doang batinna mah ka Allah atuh lain salap atuh lain kos kitu mah ngaranna modern teh kiai salap mah batin maka Allah zahirna mah jeung manusia kok bisa kitu rahmatannya ka manusia nu butuheun rukun wudu rukun salat jerona mah teu hayang ka Allah nya mah mantak lamun diondang ngariung teh embungeun lamun diondang ngariung masih kene hayang atuh lain salap kitu mah kitu mah sapi itu mah tah urang amati coba ge amati asal geus boga pesantren modern teu daekeun jeung kieu salap kotok jeung kotok embe jeung embe tah tapi lamun sadar geura sadar lain cakula kula mau nyampikeun Imam Ghazali sadarkeun lepaskeun geura anu urang aya di mana posisi teu jeung Golkar lepas jeung PDI lepas jeung PKB lepas kabeh jeung organisasi lepas jeung kamodernan lepas urang hiji tek butuhkan batur mah nyoloyong pasti ngoser sakumaha lauk kasaatan koser pasti kaki salap jelema lamun deuk ibadah kaki salap moal aya nu nanya kaki modern moal deuk ibadah mah sebab nu dipake patokanana ulama salaf kitab salapi nu nyekelan kitab salapi nu mana ku hajeun kukumaha ge pejabat eureun pejabat aduh hayang belajar ibadah moal nanya ka kiai modern pasti ka kiai salaf mantak Gus Dur teu eureun ge ti isu kadoa eta nu nanya hayang bener ibadah teh di kalangan intelek teh teu eureun nah pasti sebab kaki modern mah jangan nanya kaki modern saya tuh bagaimana pengen ibadah yang baik oh begini iya terus ini bagaimana saya pengen merapikan soal harta saya harus disodakoh kan kemana sodakohnya kiai ya kalau bisa bawa ke sini aja nggak usah jauh-jauh lah saya lagi ngebangun tuh udah nggak usah kemana-mana dah kalau soal sodakoh mah baliknya sial tak kiai berarti jurig dunia teman kiai banyak tuturkeun aing kos kitu aing mah hayang nu tiis ka mana ya itu teman kiai bo alabatan genderuwo orangana lain tuturkeun hate tetep cang caya kula lamun nyaritakeun aya hiji mualaf sugih di urang mualaf keturunan Korea sugih sangga segitu wauh lah jeung kiai modern di Jakarta di Penta mimiti 100 juta kemudian 500 lantaran boga pabrik sugih dibere kabeladiana ganti asup deui ka kiai modern kena tetep nyana dibenan menta deui untuk bangunan dan sebagainya jenuh katilu kaya kapanggih ari modern mah henteu ngan kiai tukang ceramah tetep di Penta jenuh ayolah anu ngabejaan kita kesono yuk ngobrol lah jeung kula henteu kukubangan sakadar jaritakeun bahwa nyana mualaf saya kenal dengan kiai anu kok bisa kenal gitu ya gini aja nyana ngomong jadi lama-lama pabrik saya bangkrut cenah kiai lama-lama pabrik saya bangkrut kenapa aduh terus-terusan ngerecek Pak Kiai katanya apa itu ngerecek lagi karunya tak kamu alap sampaikan ke pindah imahna pindah nyokot deui nyana jadi telepona dan lain sebagainya ganti lantaran terus baik di teleponan baik per bulan Masya Allah orang teh reman teh lain di lapangan banteng baik preman teh lain di pengkolan baik di pasar kiai ge jadi reman orang
Masya Allah karim. Alhamdulillah. Terus ngobrol pindah imah segala, nomor telepon cabut, nyanana HP nasu embung jenuh atuh terus-terusan mah asuplah ka dihaul bilu haul ceurik nyana subuh aya di dieu teh jelema jangkung kasep pohara teh terus kabelah dia nih milu ngaji ngan nyana ngajina lantaran orang Korea butuh penerjemah jadi nyana ngaji di mobil aya nu nerjemahkeunana nerjemahkeunna minta duit dipecat ku nyana urusan maksudnya anda jadi tahaju bayar terjemahkan Gusia ulah soka yang dibayar engke ku aing sia yang naon dibere boga kena pabrik kuari masih pabrik mau lebih jahatkan ku pula gitulah salah seorang mualaf turunan Korea ngarasa jenuh lantaran dipenta teh barang asup ka dia tiis jana dipenta henteu meren teu atuh geus masalah ya nangis sabaraha milu haul ka dieu terus kadang ngobrol aya waktu mah cing kula tah kitu tiis kakara nyana minta petunjuk bejakeun ki alhamdulillah per detik ieu istrina mencan asup Islam mencan asup Islam nyana mah geus bagus jasa ibadahna terus kumaha enggak bagaimana terus kawin lagi enggak dulu maksudnya ngarahan pamajikanna supaya asup Islam saimah rejeung tapi pamajikan teh Islam nyanana Islam beda kamar terus nanti malam suka ngetrok-ngetrok enggak ceukna aduh Masya Allah urusan kos gitu bata-bata rahasia-rahasia lah di enggak ge wallahu a'lam bishawab urusan trisno mah tuh hes eta faslun wallahu a'lam bissawab Allahu Allahu Allah Allahu Allah la ilaha Jibril Mikail Israfil Munkar wa Nakir Rakib Atid Jibril Mikail Israfil Izrail Munkar wa Nakir Rakib Allahu Allahu Allah Allahu Allah la ilaha kahiji Nabi Adam kadua Nabi Idris katilu Nabi Nuh kaopat Nabi Hud kalima Nabi Saleh kagenep Nabi Ibrahim katujuh Nabi Lut kadalapan Nabi Ismail sembilan Nabi Ishaq sepuluh Nabi Yakub 11 Nabi Yusuf 12 Nabi Ayub 13 Nabi Syuaib 14 Nabi Harun 15 Nabi Musa 16 Nabi Ilyasa 17 Nabi Zulkifli 18 Nabi Daud 19 Sulaiman 20 Nabi Ilyas 2 hiji Nabi Yunus 22
dua Nabi Zakaria, dua Nabi Yahya, dua opat Nabi Isa, dua iman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moal ayat Nabi dugi kapoe, moal ayat Nabi dugi kapoe. Allahu 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 Allah Allahu Allah la ilaha. Jibril, Mikail, Israfil, Munkar wa Nakir, Rakib Atid. Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Munkar wa Nakir, Rakib. Allahu Allahu Allah Allahu Allah la ilaha. Kahiji Nabi Adam, kadua